Salajengna wa adabul jima'i jeung ari adab-adaban ngalekuy eta salah satun aya 3. Qoblahu dina samemehna itu jima wa salah satun jeung eta 3 halahu dina eukeurna itu jima wa salah satun jeung 3 ba'dahu dina sabadana itu jima. Amma salah satu anapun ari anu 3 alati anu qoblahu dina samemehna itu jima eta batak dimulmula abati ngaheulakeun heureuyan liatiba karna supaya alus naon qalbuz zaujati hatena si pamajikan wayatayassaro jeung karna supaya gampang naon muroduha ngamaksudna ka itu zaujah hatta idza ala sahingga di mana-mana naik naon nafsuna itu si zaujah atawa syahwatna nya wa kasuro jeung loba naon kulakuha renghap ranyudna itu si zaujah geus ieu sange kitu nya wa talabat jeung menta itu si zaujah iltizamar rajuli kana pamastina si rajul dana mangka ngadeuketan si rajul minha ka itu zaujah sakitu heula. Saterasna saur musonif di dieu rek nerangkeun adab-adaban atawa etika tata krama nya dina jima dina ngalekuy kitu. Tah adab-adaban teh sabeuhiji nyaeta aya 3 dina samemehna tuluy 3 dina eukeurna jeung 3 dina sabadana sanggeusna jadi 8 nya 3 kali 3 8 gitu. Tah adab-adaban atawa etika jima teh ngalekuynya aya 8. 3 memeh 3 eukeur 3 jeung bada sanggeus. Anapun anu 3 dina samemehna mana nyaeta ngaheulakeun heureuyan nya saperti kumaha ayeuna saperti noel gitu atawa ngalem nyiwit nya nyiwit pipina gitu. Aduh malam ini kamu cantik sekali padahal mah naon eta dina irungna teh aya korongan nya ciwit malam ini kamu wangi sekali padahal mah bau ieu nya bau kelek gitu. Tah supaya naon supaya alus hatena supaya bunga gitu supaya ngapung ka irungna gitu di alem heureuyan beb mundur heula kunaon cenah cantikna kelewatan gitu waya tayasaro muroduha jeung supaya gampang ngamaksudna ka si zaujah gitu itu heureuyan atawa henteu heureuy oge aya nu leuwih efektif mah kieu mere ieu we tembongan duit nu beureum gitu nya 5 lembar sugan mah gitu gampang atunya ku eta mah yok dibere duit nya pang mencetkeun moal hese nya pijit plus gitu tah gitu sehingga di mana-mana naik nafsuna kahayangna atawa syahwatna si zaujah teh jeung loba renghap ranyudna tah geus kaciri meureun nya ayeuna geus di heureuyan teh gitu geus aya kaciri yeuh sange-sangena gitu sange brutal nah
Tah jeung menta geus aya pamenta tah ka salakina teh si awewe teh kapek deukeutan gitu nya. Deukeutannya maksudna langsung we gitu pamaksudan urang hayang naon gitu. Nah etalah diantarana nya nu kahiji tina adab-adaban ngalekuy samemehna gitu, samemeh ngalekuy gitu. Wasaniatu tah ieu nu kadua wallahu alam sakitulah.